jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngelawan Amerika. Nah iyalah lalakona lain lalagaan, ieu bakal diserang Iran. Dilekeun geus mulai memanas. Tet Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang, cek Iran. Jangan pun manusianya, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga cek. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula, paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut heula sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet bae, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh kos kitu. والشهر الحرام Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalana tadi bimana sayaro lamun jala bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kedua, maful kahijina al-kabata, maful kaduana qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tahai wa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas ngan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusanil lidalatil awal. Berarti sarua jeung ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, dua bulan Dzulhijjah, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, kedua bulan Haji, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Ku ari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan ku ari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang nagara bae ku ari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Ku ari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik. Kabeh beak perang ku ari mah kos kitu teu beretika. Perang makan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan henteu kos kitu. Di dieu kurang Libya henteu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya nabokna beureum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah, gara-gara pindah sih orang Cikupa. Geus dikieukeun bae moncongna teh, tinggal mencet bae remote teh. Terus patan. Pasar Kemis banget teh. Aliwat ku jan. Kepetelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu bae di Amerika make remote. Maka remote Iran geus siap nyeun nuklir nyeun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut.
Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu urang Iran siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom apa dilubur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan jan digunakeun wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan. Pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang deui kupah. Nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunkerna mah ke Basrah. Bunkerna ke geus hese nyaritakeunna lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho ngiluing. Masyaallah. Teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata ieu mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebe ditembakkan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek urang Amerika. Tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan urang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dar-dar acan bari bingung aing ka mana cenah eta. Dibuka pun. Ayo pernah satu kali dibuka liang natet arasup kadinya. Sedangkan ke diserang ku Amerika. Arasup kadinya. Sekian ratus tank baja lonjak. Selesai pajar menang. Pajar misteri etalah tank. Etalah bunker Irak. Kuari jelas aya eta teh di jero teh wah. Tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa. Tapi itu digunakan kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein. Aing pae kajeun sabilillah deuleukeun ke. Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak. Lain lalawara tuh. Atuh suci bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tanggal korma dijieun seperti rudal sekap diberangkatkeun datang ka Riyadh. Sieun kabeh. Remote dikiekeun teu harurung. Cek Amerika kon teu net-netan remote urang. Ieu naon ieu besinya jegur bang. Pabeh lalaunan semua make antino. Aku mah astronot. Biayana sabaraha triliun teh. Anti astronot itu anti rudal. Dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remote-na. Di dalam atuh horengan tangkal korma. Sabaraha triliun. Da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh. Wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Di wahangan leutik. Di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut. Wallahu ada misteri.
Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Bojong gori. Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli ya nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik aja kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu la ilaha Syahrul haram qiyamal linnas sok bae geus Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dientepkeun ka Syiah mentak ngadu lah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih keneh di negarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika ialah diamankeun mantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah teu ngaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika sanajan ku ada di bawah Amerika tetep pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri presidena ahli sunnah wal jamaah perdana menteri na Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu mentak eueuh gontok-gontokan ku ari di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil jadi ku ari Amerika tinggal mengkol na bae ku ari hutangna ambalaya tentara na loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh pan jadi nyeri kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun balik ti Irak tentara Amerika loba nu asup Islam bahkan loba anu dipenjara ku ari lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi muslim nah, di Irak mah nantangan keneh bae hayu geura ka dieu deui Amerika cakena gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi pas datang ke Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran aya naon isi narongton TV horenganan TV terbuka jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak waduh ya mun perang aing di dieu keneh siang geunah ge aing aduh teu bareres jasa ieu kaduhung nanya aing ka sia horengan nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu poe ieu aduh geus meurigak bulu urang ieu hayang geura ka Madinah bae lah juat jasa urang Iran lah ju nanya ka rakyatna kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika ji beres tete adu argumentasi adu dalil kula nanya deui kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika
cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa perangna ulah di negeri Iran. Perangna siap kami ke Amerika, kami rusak Amerika atau di lapangan mana adu kekuatanana. Itulah najed tanda tanganna. Ulah di Iran. Pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran. Kami siap ke Amerika. Tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir. Kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara. Tak itulah keputusan nana. Akhirnya Amerika sin cekena embung atuh di negara kami mah. Cekena keputusanna teh jadilah poe eta tah. Aduh, cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu. 2 PD bahaya. Gusti Allah doaku. Itulah eta pas di ditu pas keputusan Najid nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah. Barang ngadenge keputusan seperti itu, Amerika tetap moal waka atuh ai teh di Iran mah. Jadi ulah nanya ke rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa kakolot di hotel, supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja. Geus mislekna hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. 2 teu boga jas bagus mbungeun. 3 teu boga mobil bagus. 4 imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyat na langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan bae urusan rakyat di luar eta teh dipake lampu ge nya nama lampu sorangan bae ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin bae digaji bae rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar boh urang Iran boh urang luar negeri Mesir nu sakola di Iran Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran cakna gratis jasa. Kemudian urang mamana ge nu sakola di Iran gratis bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis daharda gratis sagalana pokona asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mah mun geus kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang mah. Ya Allah ya Rabbi geus pokona mah nya mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kapitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya si Indonesia segala. Masya Allah. Lantek jada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur ceknya rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek kentengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah cara gojasa lempang lagi nu beled di Iran nu beled jadi lamun lempang tak fokus urang lamun neuleuh di Mekah bae datang orang Iran atuh mun sa'i urang mah tilu kalinya geus beres nya geus beres urang kakarek tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang guandeng teh Allahumma geus anggeus urang kakarak tilu. Kakarak tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Disek-serikeun urang luar negeri. Masyaallah.
etalah lalakon ziarah terus Madinah mah teu geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir di sekolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya aulia minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot nyaho wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jakeur hees jakeur Masyaallah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna ge diagung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gilan teh Iran. Jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca ku kula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan, Gilan, orang marang ditanyakeun, Gilan Tobaristan eta Iran. Nyana ti Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya. Nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh ya. Sejarah nu sok urang dibaca teh ya. Oh, kula nyaritakeun kitu teh bener, naam cek yen. Aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persi. Cekula tuh bahasa Persi mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh bahasa Persi bahasa Arab lain daun lain. Bahasa Persia apa ya bahasa ditu kitab dah khusus. Jadi kos nu kurang dibaca teh persis. Ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah asli na bahasa Persi. Jadi jaritakeun Tuan Abdul Qadir lahir di Gilan eta Iran sekian Persia. Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gilan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gilan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo endek lantaran 90 kilo tak kagilan teh teu kudu ieu nama pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher nu maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pasantren majelis taklimna masyaallah saablag-ablag jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim ngan meureun baheula mah ribuan kuari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh wah majelis taklimna pohara jasa pemerintah mah aya 20.000 30.000 ge asup ta majelis taklim gedena ngan geus teu katincak ku jelema kuari tinggal urut-urutna bae hartina ngan gara urut sejarah baheula belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratan ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nailah tinggal pati laksanakan konon lain cerita naon kitu ngaranna sakadar carita horeng asli dongeng cak urang di Amerika ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae terus bae nyaliwah bae aya nu datang ka dinya du ka tengah ieu makom ieu majlis pandinya aya pelataran gede
gudena ge luar biasa pelataran henteu daek ditu sababarahan tak jadilah paranti kitu ngungsi. Jadi masyarakat Iran lamun pobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman. Ilah karomahna datang ka kuari Tuan Abdul Qadir teh lain sambarangan. Eueuh tanda-tanda urut ka bom teh mah pasantren Majelis Salim jeung makom Tuan Abdul Qadir. Padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh. Raretak urut di bom. Ilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton. Jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh ta non karo bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah tadi tarongton teh tah urang mun sakapeung waktu deuleu di TV nongton teh tah didinya nongton siang ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh ke asal geus deukeut we ka dinya medok ka dinya surak urang ditu hore teh bareres urang Irak ya dasar Abu Nawas kabeh seserian nongton bom teh didinya orang lantaran aman jasa. Masya Allah teh telah nu mentok kuari atuh jubel bae nu ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunia ti mana-mana daratang ka dinya. Tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain ceknya leutik amat. Betul orang Mesir segala waduh malah nu datang teh ya wala leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan. Masya Allah. Gusti Allah nu agung berangkat di Iran ka Teheran ka Mashhad ka Dubai jadi ka Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ke Olab naik kapal teh. Naik kapal deui. Teh berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad terus ka Jeddah 3 kali naik kapal. Masya Allah. Di Jeddah karak naik mobil ke Madinah naik mobil tambah. Jadi kesimpulan nama ziarah teh geus alhamdulillah berkat doa kabehan. Kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul nu ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya diaku murid kabehan teu diwijil-wijil khusus nu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan ku kula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid. Tah gitulah lalakon ziarah barang datang di kapal kukula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ka Jakarta mun gratis kita ka Iran deui daek woi cakna ieu ge candahar gratis sembungeun bu aja peli ge ditanya ji daek ka Iran ge heula cakna nu sanggupeun ditita ka Iran deui sakira-kira aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu ya Allah ya Rabbi nya hokos kitu mah tah pamingpin aturan nu memere beja ka urang kumaha mere beja lantaran di ditu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh naon gara-garana nu padat sekel tah nyeun buras atawa nyeun kitu kupat sekel bejaan aturan mah sebab di ditu sangu datang ka ditu nya mau basi saeutik malah mau salah geus atuh nya kitu mah teh nyeun kupat be jadi urang datang ka ditu nyeun dar kupat bisa nyeun warteg urang di ditu. Ya Allah ya Rabbi teh jadi lalakonna pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan seserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamingpinna teu ngurusan endahannya milu ka urang
depannya pamimpin tapi nyana milu ka urang. Wah, ieu teh akur ya urusan ieu. Tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah. Kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah, ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Aju cicing deui. Sungutna cicing hatena tetep henteu. Ji, atuh deuk marah bantu sarua. Suku lagi yang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aja berubah jam moal. Maning ulah marah. Geus di nolkeun we ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah. Geus bae. Ja boro-boro nulungan batur pamimpin ge pugunya kakarak datang ka Irak nya ge bermasalah di sarua bae. Hampir teu ka bawah pugunya ge pamimpin. Nah gitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam, kedua Habib Syekh. Jadi ayat jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula dik mere kitab lantaran di ditu teh terus teh mah akhirna kula bae nu mingpin-mingpinna terus nya ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nya ge horengan geus ngadenge cek nya ka Cilongok ieu horeng jelema ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu cenah moal kebal kula saminggu di imah cek nya insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab lakunya di Irak. Mantap kula teu meuli kitab sebabnya ngabejaan geus dibeli kitab anu taya deuk dibikeun ka kula jeung hayang wauh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap kanteur geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu deuk ka Irak da ieu siap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib. Jadi wauh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak tak eta ge sababnya lah bisa lolos nu dalapanan teh atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon kitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jeleumana lapar par ieu jat Vietnam aya kos kitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera mun cek nyana ge mun cek petinggina mun tita tadi mah jam 5 atuh babari jasa teu kudu jam 12 peuting ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah geus kitu meureun kuduna lalakonna geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng jadi di dieu hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantep travel mana nu muka ka Irak moal aya. Urang kuari dekat Irak hayang make travel mana moal bisa tambah kudu ka Dubai kayak di Dubai ka Karak nyen bisa menuju Irak gitu jadi eta ge langsung ke Irak beres ngan eta can anggeus bisa nu dalampana gitulah wasilah nama mentak alhamdulillah datang ka Kiwari paling kabehan di Madinah panas di Mekah leuwih panas kulananya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangdeur anak Kiai Haji Sayuti panggil ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ieu di dieu kuari sekitar 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan urang Arab mah pinter ngabohong kunaon tuh dibejakeunna mah 48 bae sebab lu dibejakeun 52 urang Arab mah embung kaluar besi paeh sakena anta kalau urang Arab dah ngabohong jadi pemerintahan Arab ngabohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun kaluar padahal ieu asli dan ceukna 52 paingan panas teu bisa beuntak ku panas-panasna tapi alhamdulillah lamun toap mah toap lolobana hayang kosong sedengkeun kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunna ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona da kumaha pae geus sebab babar ganjing du gede teh eleh
geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los. Nu entak barang balik teh hampir kos urang negro hari deung. Toap lah. Dideulekeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton. Jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10, 11, jam 12. Eta bae geus dihantem kosong geus batur mah harees urang mah toap. Eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu. Bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah. Nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng deui dongeng capek. Geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan. Kos gitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah kakarak rada deureus banggih menu atau masakan-masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bunga jeung deui meureunanan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu nya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal poe unggal kitu nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacaana. Kemudian itu dina haul sok urang dibaca eta kabeh araya makom nuk dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian ka mana deui itu ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah eta lah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe 2 poe 3 poe batang ka saminggu teu dibere dahar teu naon dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah teh rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha raja kaget kabehan kaget coba tempo lobaan amat tempo sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadangnya ribuan puluhan ribu diangkat jana ka luhur sanggeus diangkat jaman diasupkeun di kejar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentak ku Syiah diaku Syiah lantaran nyana cucu Sayyidina Ali anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq kemudian Ali Ridho tah di zaman Ali Ridho eta lah di penjaranya diaku ku Syiah diaku ku ahli thariqah entak nu zarahna ahli thariqah masjid da jeung makamna nu pohara jasa geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodo ari Sayyidina Ali mah teu aya makomna Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanna geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit diangkat ka dinya ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya patilasan bumi nah geus eueuh makomna makom Sayyidina Ali bohong eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge
bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena gitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah teu dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi sageus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala kamari ka ditu ka Karbala ari huluna dibawa ke Sumer ka Mesir mentak huluna sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir ari awakna mah dimakomkeun di Karbala misah Sayyidina Husain mah huluna dipake main bola heula ditendang-tendang di Iran di Persia teh datang ke Mesir ditendang-tendang mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayyidina Husain menghina ka Kangjeng Nabi kemenang mentak main bola teh awal main bola eta tacak sejarah tah hulu Sayyidina Husain tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi saha jelema nu kitu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain. Na'udzubillah min dzalik ulah itu menghina kasih mantak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nya neruskeun baheula oper ditendang dioper ditendang dioper ditendang dikembangkeun jadilah sepak bola teh gitulah perjalanan ziarah di azaman baik ku kabehan ya Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan orang boga ongkos nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka Sultan Aulia geus cinta kakarak berangkat ge gerak ge timbul tina cinta bakal bergerak wa abdun syaraka hurran wa yugdalu abdun syaraka hurran fi abdin aya hiji jelema merdeka Zaid jelema merdeka lain abid lain budak belian Ibra ki Zaid dek ngabunuh Khalid ay Khalid abid lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Khalid pangkatna abid dibunuh ku Ki Zaid teu kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka mamulya ay abid mahina ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid teu kudu dibunuh deui paling bayar diat lain hajuplong gitu bae diat mugolado ulah dibunuh ulah dikisos Ki Zaid mah Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid ulah dibunuh Ki Zaid na jalan jang dikisos paling bayar diat kuarima aya Umar pangkatna abid neleki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ngabantuan hendak sih ada ulah salah babantu jadi Ki Umar neleki Zaid seorang merdeka Ki Umar nama abid rejengan ngabantuan kaki Zaid ngabunuh Ki Khalid tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh ka Ki Khalid tah eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh tah eta nama Ki Umar nama tetep wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuhna Ki Zaid mah bayar diat geus wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid Sarokan nu rejengan yakni ngabantuan huron ka Ki Zaid anu merdeka fi abdin dina ngabunuh Ki Khalid pangkat abid bunuh deui jadi Ki
Umar mah tetep bunuh bae. Wazimiun saraka musliman fizimin. Wazimiun ayawayuk talu wazimiun bunuh kapizimin nurejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman ka jelema muslim dina ngabunuh kafir zimi. Jelema muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kafir zimi. Ki Khalid mah kafir zimi mun dibunuh ku Ki Zaid na muslim teu kudu dibunuh deui Ki Zaid nama. Lantaran Ki Zaid bamulia teu sapagodos pancek tadi ge kudu mukafah. Kudu akur agama anak mun muslim mun kafir tah mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh nama kafir zimi teu sapagodos geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat. Tapi aya Umar sarua pada kafir zimi ngabantuan ngarejengan ka Ki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi. Tah eta Ki Umar babantu ka Ki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapagodos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh nazimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ta eta teh babantu na eta nyana kanu dibunuhna ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae eta mah ja akur ieu bunuh geus Ki Zaid nama teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar nama bunuh wa kadza syariku harbin wallahu a'lam bissawab.